Beres nyanak MBG, mulangna tuluy balanja kanggo pasakeun dinten enjing. Kurah-koreh kena keresek eta teh Besti. Da puguh nuju milarian lipeun si merah mempesona. Atuh ulah sapating we urang teh Besti. Ari papendak teuing sareng batur mah. Ulah siga teuing mayit hirup, hawana teh ngan haroream batuda. Badedang dan siga kieu teh. Tos gaduh murang kalih mah geuning banyak waktu luang kanggo skincare-an mah ngan hawana teh we geuning nganan haroream Besti. Nuju balanjana mah ieu teh teu ka video. Da nyaeta geuning ari nyanak nu kasep ka warung mah. Titirilikan wae alim cicing. Paur ke teh urang sibuk mediokeun ari pek teh murang kalih lumpat ka jalan. Da teu meser nanaon ieu teh Besti ti warungna oge. Kur meser tahu we geuning ieu teh 10.000-an sareng bumba-bumbuna. Hayong nyobian nyayur tahu nyaeta kanggo si kasep enjing teh. Da ieu mah ampun gaduh murang kalih teh meuni pipilih pisan barang tuangna. Tapi sateu acan disimpen kana kulkas nyaeta ieu teh tahuna bade diwasuhan heula ku cai. Ngarah langkung beresih we atuh sateu acan dipasakna. Tong salpok kana galon anu berjejerna nya Besti. Eta teh cai keran kenging nanean. Nyaeta piparagieun ngawasuh we sapertos kieu Besti. Da ari cai eueut mah nyaeta sok meser ti minimarket. Pan kitu teh Besti caina. Upami tos hujan ageung mah sok rajin rada kiruh. Aya upami usum halodo. Bersih mah bersih Besti ngan ngarelek we sagede buntut beurit.